Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mitra dangu urang teraskeun hanca garapan dongeng Mang Barna kalayan judul Rusiah Pelet Maronge seri anu ka-8. Dinten ayeuna ieu dongeng Rusiah Pelet Maronge teh biasana Aan Merdeka Permana. Mangga mitra urang teraskeun. Upami telepat hanca teh parantos dugi ka sanajan dina zaman harita Karajaan Sumedang Larang teh acan kasebut gede mun dibandingkeun jeung sanggeus zamana Pangeran Santri. Tapi tetap dianggap panggedena sabab negara nu opat nyaeta Kalihan, Galuh Jaya, jeung Jejer Huni, jeung Karajaan Tayang Agung teh kaere jeung aya di sahanapeun Karajaan Sumedang Larang. Kita lepat dugi kadinya nya. Kumaha terasna? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Gugur teu angin salira kersa nyempingan ieu saung butut. Mun mah aya angin, nya aya angin naon anu nebak kakemangan dugi ka muragna di dieu Gusti. Ceuk Nyi Setayu. Dulur-dulurna anu tiluan nyaeta Nyi Gabug, Nyi Maidah, jeung Nyi Naibah mah rampak sumembah tukangeunana teu milu nyarita. Kaula datang ka dieu teh ku rupa-rupa perkara. Anu kahiji nya hayang ngalanglang patempatan bae. Da geus lawas kaula teu init-initan. Nu kaduana kaula teh hayang neangan siwalang sangsang. Sabab kabejakeun manehna teh tas pasea rongkah jeung si Tereng Agung. Nya parasea marebutkeun naon? Ngan pemugi nu galuh teh ulah ukur marebutkeun bigang. Ceuk Prabu Sulaksana rada mesem. Waktu cacarita palebah dieum. Waktu ngadenge caritaan anu pang akhirna ieu. Nyi Setayu oge mesem. Inyana ingat deui kana kajadian sawatara taun ka tukang. Da nya apanan? Para raja teh fungsi marbutkeun putri nu opatan tea. Tapikeun katiluanana galungan ngan bae anu henteu kabaud kana eta masalah mah ukur Prabu Walang Sangsang. Teu aya riributan maseakeun urusan cawene Gusti. Namung pepelangan rongkah kantos aya. Eta teh ku urusan ngokolakeun wewengkon. Ceuk Nyi Setayu bari daradad bae nerangkeun masalah anu ngalantarankeun timbulna peperangan. Nguping kitu Prabu Sulaksana ungut-ungutan semu anu kerung. Nah kunaon atuh nya si Tereng Agung aya ku bengal kitu padahal eces-eces. Kaula teh geus masrahkeun hak kapamilikan tanah si Walang Sangsang. Hardina Raja Kalihan anu boga hak ngakolakeun mah. Ke kamana ayeuna ari si Walang Sangsang? Saur Prabu
Sulaksana. Anjeunna teh tos 2 dinten damelna nempi bae di kabuyutan. Teu kersa kaluar. Saurna hoyong nyaliksik diri. Ceuk Nyi Setayu. Prabu Sulaksana mah bati ungut-ungutan bari semunga huleng. Tapi kaula oge milu salah mun tepikeun ka aya kajadian sarupa kieu teh. Ceuk Prabu Sulaksana sanggeus hilang ngahuleng. Tapi nadamel jisim kaula teu gaduh wewenang kanggo ngiring ngalepatkeun salira Gusti. Ceuk Nyi Setayu bari cedoknya mah. Rumasa kaula teu asak jajehan. Teu nimang-nimang rasa. Satadina kaula masrahkeun wewengkon garapan ka si Walang Sangsang teh kualatan eta nagara anyar. Wilayahna acan lega, tapi hari nu jadi raja narapekan kana gawe jeung hade dina ngurus rakyat. Kamatak sangkan kahirupan rakyat beuki nanyeur. Ku kaula si Walang Sangsang teh dibere wewengkon lega. Teu sangka aya pihak anu mika sirik ka si Walang Sangsang aduhnya. Ceuk Prabu Sulaksana. Prabu Tereng Agung teh asa diteng-tenganan. Margi cek paraosanana anu ageng jasana ka Sumedang Larang mah nya Galuh Jaya sanes kalihan. Tapi naha cenah Sumedang Larang langkung dengdeka kalihan. Ceuk Nyi Setayu mang nepikeun kareteg ati Prabu Tereng Agung. Bener pisan. Nu boga jasa ka Sumedang Larang teh Karajaan Galuh Jaya. Tapi dari soal babagi lahan tanah mah kaula teh hayang adil. Kiwari wewengkon Galuh Jaya teh panggedena. Sabab bareto kaula geus mikeun tanah kana jadi bapana. Ari kalihan lega tanahna ngawates. Seba ka Sumedang Larang oge ngawates. Padahal Sumedang Larang boga lahan tanah anu bisa dikokolakeun ku kalihan. Jeung geus ngabukti geuning. Hasilna mucekil ngirim seba oge namahan. Ceuk Prabu Sulaksana. Sabot keur gunter ngobrol kitu. Tarojol Prabu Walang Sangsang. Jigana manehna diiberan ku para satrik iraya pangagung di Sumedang Larang. Atuh Prabu Walang Sangsang gura-giru murupa seban padepokan. Bari panon barinti 3 lebat cirikan brek bae Prabu Walang Sangsang teh deku sumembah hormat ngan bari ceurik ngaguk-guk. Mau jisim kaula parantes kalobeh teh tiasa ngajagi keamanan negara. Cenah Prabu Sulaksana anu harita umurna jauh ukur gogodeg atuh. Andika teu salah. Malah andika kapake pisan dina ngokolakeun wewengkon pamere kaula teh. Namun Gusti, Nya kaula ngarti kana riweuh anu ayeuna keur disanghareupan. Kaula apa pisan kana pola-pola si Tereng anu beunga jeung gegereuweut. Sabadeuna mun keur urusan sakaulaeun mah lahan tanah rekesa digarapna teu matak jadi aral subaha. Da si Tereng Agung ge alus dina ngokolakeun jeung ngirim seba. Ceuk Prabu Sulaksana. Ngadenge ucapan Prabu Sulaksana sarupa kitu,
Atuh Prabu Walang Sangsang kacida bungaheunana. Coba bila kitu nyisim kaula ridho wewengkon garapan nyisim kaula diserenkeun ka Prabu Tereng Agung. Cek Prabu Walang Sangsang. Atuh ngadege kitu Prabu Sulaksana oge satuju. Memang eta geus jadi pamikiran kaula. Ngan bae hal ieu dipilampah lain hartina kaula. Ngerehan atawa sieun ku si Tereng Agung. Milih kikian deh jang kepentingan keamanan wae. Kaula embung aya pacogregan kajadian kamari ieu. Alias kudu kalaban deui. Cek Prabu Sulaksana. Saya kresna pisan Gusti. Madak ka hartos raja kaya namihan. Ari pacogregan teras dikukut mah teu aya hartosna. Cek Prabu Walang Sangsang. Mitra kaum dangu ti harita. Wewengkon anu tadina geus dipimili ku karajaan kalihan teh dipasrahkeun ka karajaan Galuh Jaya. Tapi najan kitu kudu aya pasaratan anu kudu dipilampah ku Prabu Tereng Agung. Andika kudu ngabebaskeun warga kalihan pikeun tetep ngurus eta tanah. Eta maksudna sangkan urang kalihan teu leungiteun teuing kasab. Ngan bae ari urusan mayar sewa mah nya tanggung jawab Andika. Cek Prabu Sulaksana anu kacida disatujuanana ku Prabu Tereng Agung. Jisim kaula sangem ngawaluyakeun urang kalihan. Moal jisim kaula sangem sanes mengukur seren seba jumlahna langkung seueur ka Sumedang Larang teh. Namung langkung-langkung teh eta kasajahteraan urang kalihan sareng urang Galuh Jaya dijamin. Kitu cek Prabu Tereng Agung. Eta teh lain caritaan Purwaga Tama kadengda. Sabab Prabu Tereng Agung hayang ngabuktikeun yen ukur manehna anu jugala sanggup makayakeun rakyat jeung nagara mah. Mitra kaum dangu, dina kanyataanana memang kitu sanggeus dikokolakeun ku karajaan. Kalihan wewengkon teh kamajuanana beuki tambah-tambah. Bisa jadi alatan Prabu Tereng Agung jago dina makieukeun nagara. Tapi bisa jadi alatan hayang katangar bae yennya manehna teh pamimpin jago. Ngan meureun rek kitu reki oge ari jang rakyat jeung nagara mah nya bunga we nu aya. Nu bisa milu bunga teh oge Prabu Walang Sangsang. Sabab ari keur inyana mah nu penting rahayatna tetep katurungan. Nu penting mah rahayatna tetep boga pangupa jiwa jeung teu kaleungitan pakasaban. Nu ngabedakeunna teh ukur dina palebah mayar sewa. Nu tadina diserenkeun ka kalihan, ayeuna mah diserenkeun ka Galuh Jaya. Keur Sumedang Larang oge eueuh bedana. Dumeh nu tadina sewa teh datangna ti kalihan, ayeuna ti Galuh Jaya. Mitra kaum dangu, menang sababaraha welas taun mah kaayaan teh beres roes. Eueuh patelak, eueuh kaharengheng. Dan jadi narpati di Karajaan Sumedang Larang geus ganti ti Prabu Sulaksana ka Prabu Gajah Agung. Putri anu opatan hirupna tetep nanyeur, maraneh tetep dihormat ku para raja, kaasup ku narpati ti Sumedang Larang. Malah sanggeus Sumedang Larang dicangking ku Prabu Gesan Ulun nyaeta dina taun
1580 Masehi, Kanjeng Prabu nenen hormat. Buktina ieu narpati anu kasepna nandingan Dipati Arjuna remen ngalanglang padepokan putri anu opat. Ngan sanajan gitu, sajarah teu nyatetkeun ieu narpati kagenam ku kageelisan putri anu opat. Ongko deui da ngarasa kasaluhureun umurna beda jauh. Kabejakeun putri anu opat teh umurna 100 tapi kagelisanana teu kungsi robah. Masing umurna samaneh tilem teh hampir 130 tahunan, tapi gelis nama jia cawene umur 20 tapi ka 30 tahun deh. Cekolot-kolot urang maronge, putri anu opatan teh boga ilmu kasajatian. Di antarana salian diboga pikiran anger gejeg, salian ti tanaga keukeuh jag-jagua ringkas, oge eta ilmu teh bisa ngajadikeun awak awet ngora. Kitu sababna tug kakiwari kapatilasan opat putri di Maronge jalma teu oleh ngadeg-deg. Lolobana hayang buka kasih anu sajati, tamahna nya hayang awet ngora. Da eta bae saban bulan Mulud caang bulan 14 tuga denget kiwari loba kaum Hawa daratang ngadon di mandian di sisi walungan Cilutung. Sabat kitu putri nu opat teh beuki dieu beuki loba didatangan ku parawan jekekan. Niatna hayang nyupeuih ilmu kasajatian anu geus lulus maguron narima murid anyar deui. Itu jeung kitu bae saterusna tepikeun ka di Maronge atawa di kampung Kalihan Asih harita beuki loba cawene anu bisa makieun ilmu kasajatian. Ngan bae sanggeus putri nu opat tilem eta palakiah teh jadi rada mengpar palebah ngagunakeunana. Mitra kaum dangu poe geus ganti ku minggu, minggu geus ganti ku bulan, tahun ge diganti ku tahun, malah geus ganti zaman. Catatan sajarah teu kungsi nerangkeun kumaha saterusna lalampahan hirup karajaan-karajaan leutik nu aya di wewengkon Maronge saterusna. Ukur kasebutkeun bae ceuk beja-beja lisan yen dina waktu-waktu saterusna 3 karajaan leutik teh les laleungit. Kerajaan Kalihan leungitna alatan aya musibat alam Gunung Bitu. Teuing gunung naon kasebutna, baheula jauh ka baheula aya Gunung Bitu ngancurkeun jeung nutupan wilayah karajaan. Nyatana karajaan Kalihan tapi katumpur pisan. Ari 2 karajaan sejena nyaeta Galuh Jaya jeung Jejerehuni kabejakeun leungit teu pupuguh. Supaya gampang nyebutna sakaol mah nganggap tilem bae. Tug kakiwari karajaan anu tilu teh eueuh tapak-tapakna. 5 tahun saenggeusna putri anu opatan ngaleungit, malah ieu oge disebutkeun tilem kaeta wewengkon datang hiji jawara anu katelahna Aki Rantet. Aki Rantet teh geus aya umuran
meureun kana 60 tahunan mangan ajan kitu akhiran teteh katotol jalma jagjagua ringkas jeung tanagana bedas datangna ka desa kalihan asih atawa mun ayeuna mah disebut maronge henteu karana ngahaja eta mah ku kabeneran bae sabab akhiran teteh resep ngalalana dina tareka hayang nyampurnakeun elmuna sabot manehna keur jongjong lempang kitu di sisi walungan Cilutung paso sore mireungeuh aya awewe ugal-ogel hayang nalian beungna ku tambang wedel mitra kaum dangu si Aki mikir bari ngintip ti jauhna nah dek dikumahakeun beung eta awewe teh moal hade hayang dikongkorong ku tamang mah ceuk pikir Aki rantet nya ngintip ti jauh saenggeus diintip rada lila Aki rantet reuwaseun ka cida sabab tetela eta awewe teh maksudna daya lian iwati rek ngagantung maneh dina dahan bernuk anu doyong ka sisi cai ari geus nyaho kitu mah Aki rantet ngajleng tur ukur sasiet geus aya dina dahan anu doyong sawaktu awak si awewe rek ngagulayun pisan ku Aki rantet geuwat di bedol tur ari geus kitu mah tambangna di udara mentong ditulungan aing mah hayang taeh ceuk eta awewe bari ngagaplokan pipi Aki rantet nah nyakolah ngamuka aing ceuk Aki rantet ngajeleng deui ka darat sabab waktu digaplokan teh awakna rek tigujubar ka cai sabot Aki rantet ngajeleng ka darat si awewe mah geus ngelawitkeun deui tamangna niatna geus gilig hayang ngagantung maneh di luhureun beungeut walungan Cilutung ngan bae kakarage ngagurawil dadak sakala dahan tangkal bernuk teh peungas tayona teu kuateun dipake nahan beratna awak nu kukulawingan bareng jeung peungasna dahan bernuk ngan gujubar bae awak si awewe teh ti gujubar kana cai geus kitu mah si awewe teh gorowokan minta turung-turungan basa awakna ngaleng leong ka bawa palid kahilirkeun ayeuna mah minta tulung sia ceuk Aki rantet geus reuwaseun deui bae atuh ari geus kitu mah ngejebur bae Aki rantet teh ngagejeburkeun awakna kana beungeut cai manehna ngojay asoy-asoyan nyusul awak si awewe anu keur ngaleng leong ka bawa cai si awewe tetep tulung-tulungan bari ranghap jeung kekarebekan Aki rantet ngojayna kapaksa kudu beuki gancang sabab mun teu kitu nasib eta awewe moal kapulu sora si awewe masih keneh kadenge ceceritaan menda tulung mun parang beungeutna mumul kaluhur teh bari kekarabekan sabar nyai sabar sia monjong uguri nyalan jeung ngaguri nyal beki beak talaga sia nya ayeuna ndadu cek Aki rantet kegorowokan itu nate bari beki namahan tanaga na sangkan beki gancang bisa ngajait anu kabawa cai tur dina akhirna leungin Aki rantet hasil ngajewang
awak eta awewe malah digeus kitu mah diseret dibawa ngojay kasih si Cai. Hanyat kasih si Cai, boh si awewe boh akhiran tet ngajak papang nang karak bengkang bari ngap-ngapan badi selauk dibalangkeun ka darat we. Nyai, kunaon sia make julung-julungan. Da sian ti telem. Temal si awewe nemalan ponok. Kitu nate bari hudang meuretan pakaian ngadenge si awewe sieun ti telem ngan barakatak wae aduh nyeungseurikeun. Nah jiga anu nyeungseurikeun cik si awewe tu genah diseungseurikeun. Da sia mah jiga bodor wae. Tadi ugal oge hayang ngagantung maneh. Ari ti kuncrung kawalungan gogorowokan minta tulung. Ngabodor aban ngan teu rame. Cek akhiran tet geus ngahkai deui wae. Da sieun ari paeh ti kuncrung mah. Cek si awewe ngasongkeun alesan. Kitunya. Cek akhiran tet bari nyusutan beungeutna anu cipruk ku Cai. Kacipta mun kami paehna ti kuncrung. Meureun memeh paeh teh kakarelepan heula, eungap heula, kakarbekan heula. Engke bangkena rocok dihakanan lauk koleutik. Teu kungsi dikubur deui, mung paehna kitu mah embung. Ceuk si awewe bari bibiri gidigan. Tapi akhiran teng mah geus ngahkai deui wae. Wada mitra teh akhiran tet atanapi akhiran teng alah supados teu pameng nyebatna urang akhiran teng we nya mitranya mohon ai rantet malah bios ye paan akhiran teng we nya tong sok nyeungseurikeun aki. Cek si awewe bari meuretan tungtung bajuna deui. Nya hayang seuri we. Da kumaha teh matak dikasieurieun sia mah nyai. Jadi ku kami kapangis sia eudek maehan ngaganjung maneh. Basa ku kami eudek ditulungan kalah ka ngawabuk. Ari waktuna eudek paeh ti kuncung kalah ka tulung-tulungan. Kakara ayeuna kami maneh nyon eudek maehan maneh minta tulung sieun ti lalep. Ari jaun deh. Gandeng aki ya. Lain nyai nah aya perkara naon sia teh mani luas eudek maehan maneh sagala rupa. Akhiran teng akhirna tumanya. Ngan adi ditanya kitu mah deui. Ngan dengek bae si awewe teh ceurik ka nyerian. Ditalek teh jadi siga anu asa diingetan kasusahana. Ulah sedih. Lamun sia hese nyatu eueuh jahayeun, keun ku kami dibantuan. Ceuk akhiran teng. Geus 3 poe kami teu dahar naon-naon puguh ge. Temal eta awewe. Uluh, aya kunya ieu kami boga duit keun ciring buatan Cirebon ye. Ciga itu mau didahareun. Ceuk akhiran teng rek ngusiwel ngaluarkeun duit kencering tina enongna ngan bae si awewe nolak sapajedogan. Teu kudu ki, kan bae dadahareun mah aya. Har, asa teu puguh ongkoh aya dahareun, tapi geus 3 poe teu dahar naon-naon. Puasa kitu nyai, manya deui puasa 3 poe campreng. Cek akhiran teng gogodeg bakat ku bingung. Deh lain puasa tapi mung dahar we. Cila ka atuh jelema mung dahar mah bisa paeh rang rayo sieun geura. Cek akhiran teng bari neuteub si awewe. Eta teh awewe kasebut aya rupaan keur urang lemur mah. Ngan bae panona celong jeung pipina rada kemong jiga loba kasusah. Sidik hayang paeh mana mung dahar jeung rek kagantung maneh oge. Omong si awewe anu saterusna geus ngawiwiu deui manika nyerian.
ku akiranteng mitra kaum dangu sadaya diantep we sina seubeheun heula ceurikna. Tapi adi ceurikna geus seubeung mah nyawe si awewe teh medar masalahna cenah ngaranna mah Nyi Piah, geus boga anak, geus boga salaki. Ngan hanya ka salaki kami teh tolo heor, boga kikineuan anyar deui. Ceuk Nyi Piah baketut haseum meureun amek ka salakina. Uluh, meureun geulis awewe nanya. Sidik cek batur mah geulis keneh kami jeung ora keneh kami. Jaba itu marana boga anak satilu-tilu parabaneun. Uluh, aneh atuhnya. Ah, henteu aneh. Nah, make teu aneh. Da kagenam ku pelet si Uni randa bayuh-yuh gemrot teh ngagunakeun pelet. Udain, salaki sia teh kagenam ku peletnya. Tah kitu cek tetangga ge. Omong Nyi Piah. Saterusna sacara merele Nyi Piah nerangkeun pangalaman peuheurna cenah samemehna mah kipuhun teh salaki bager anu pinuh ku tanggung jawab, boka anak, boka pamajikan, boka na pagawean. Ngan sageus tepung jeung Nyi Uni adatanana jadi robah ka anak pamajikan jadi tamelar, kana pagawean jadi melid. Hari sapapoena teh gawena ngahekok we di imahna si Uni. Ceuk Nyi Piah bari judat jaded. Ceuk Nyi Piah harta bana rada ngukumpul aya kana tauna, saeutik-saeutik redis. Boga teko kuningan dikerit dipahugikeun ka Nyi Uni. Boga hasil panenan palawija lain diampikeun di leuit bogana sorangan, tapi dikerit diakut ka imahna Nyi Uni. Tapi kami teu apal saterusna kumaha carana salaki neangan pangupa jiwa. Sabab reremana mah ngahekok ngeukepan rana anu gemrot batan nyiar usaha. Tah kitu Ki. Uluh, anehnya. Ah, teu aneh pan dilieurkeun ku pelet teh Aki. Aju aya apa salaki sia kagenam ku pelet mah. Nya cobaan we cageurkeun. Meureun aya carana. Cek Aki ranteng. Tapi cek Nyi Piah ilmu pelet urang kalihan asih mah teuas jeung heuras seukeut alah batan gobang. Can aya anu bisa meuruhkeun ilmu pelet ti kalihan asih. Saterusna Nyi Piah nerangkeun yen salila ieu para lalaki nu aya di desa kalihan asih teh hirupna teu tenang. Lain teu tenang alatan loba bega loba karaman. Teu tenang sote sabab katengtremanana diganggu ku pelet. Loba lalaki anu hartana kakuras alatan kagendam pelet. Lamun geus lara balangsa ku awewe anu meretna diculjeun, ditoker di jauhan. Si awewe nulis tunjung nama neangan lalaki peletkeun sejen deui we. Tah kitu Aki. Ceuk Nyi Piah bari renghap lanyug bakatku ngabuis. Nyai, si sabar we sia teh ulah luluasan make deuk maehan maneh. Wah, sakumaha geuleuhna sakumaha nyeri hatena maehan maneh mah lain jalan anu hade eta. Ceuk Aki mapagahan Nyi Piah bisi keukeuh hayang merenan nyawana sorangan. Ah, geus teu betah cicing di dunya ge ari ukur di nyeri bae mah. Matak mending milih paeh we. Meureun geus paeh mah makarasa nyeri hate. Cik Nyi Piah masih keneh neuteuli. Sia mah nyai, mut jiga anu keur mentingkeun diri sorangan. Nah Aki make nyerita kitu. Sabab sia teh masih keneh boga tanggung jawab di dunya. Nyatana anak sia, lamun sia maehan maneh, nya kumaha tu nasib anak sia. Meureun kadungsang-dungsang da ku bapana ge pasti moal ngurusanan. Lamun sia maehan maneh, hartina rek lumpat tina tanggung jawab ngurus budak. Ae kade eta.
Mitra ari geus diomongan gitu manyipia teh ngahuleng salila-lila malah akhirna mangan gaur bae ceurik deui wae. Eta geus leweh deui wae. Ari ayeuna sia yang cerita naon? Ayeuna mah yang cerikan si Nyai anak kami. Mun kami paeh meureun si Nyai jeung saha? Nya jeung saha? Karunya teuing. Ceuk Nyipia euriheun deui wae. Cah, kan kapikir ayeuna mah nya jadi ari hirup teh tong teuing ngagugulukeun kepentingan sorangan yo. Kepentingan naon pan? Eces kami mati gubrak alatan jadi korban kepentingan batur Aki. Bener gitu nama ngan minang kamere pangwaresna bet ka anak sia. Ku sababentingkeun aya ngagugulukeun ka nyeri rasa. Anak sia rek sila milu sangcaranya. Padahal pan manehna mah teu mais teu malem, teu boga dosa naon-naon. Tah, lain eta teh sia mah ukur ngagugulukeun kepentingan sorangan. Mitra kaum dangu diomongan kitu ku si Aki ngan gauk deui bae Nyipia teh ceurik. Mogos, nu moal beres. Ku dicengcerikan ayeuna mah hayu. Ku Aki dibantuan masalah sia teh, hayu. Ceuk si Aki. Nah bisa kitu Ki. Kumaha carana? Cek Nyipia ham-ham. Tapi tetap naneun harpan. Ya urang cobaan we masih ngese oge. Ayeuna mah anter we Aki nepungan salaki sia. Di mana ayeuna manehna teh? Geus masalah aya di si betekok hangseur. Hayu atuh urang ka tempat nu hangseur. Ka tempat dumugna. Si betekok naon we teh? Betekok hangseur. Nah kalau kayak mecewer wae gitu. Maka disebut betekok hangseur. Aya wae sia menyai. Ai teh. Cek si Aki bari cengkat. Atuh Nyipia oge geuwat cengkat. Tur ari geus leumpang mah manehna miheulaan ti hareup. Ngan bae samemeh maranehna anyog ka imahna Nyi Uni. Nyaeta lana anu dituding geus melet kipuhun. Di tengah jalan Nyipia manggihan salakina keur aniprek di sisi wahangan bari ramisak jiga tas ceurik. Ai nah akang keur naon aniprek di dieu jiga budak tos ngadat hayang lebokeun. Cek Nyipia nalek ka kipuhun salakina. Barangnya nu datang teh pamajikan manehna. Kipuhun ujug-ujug gauk bae ceurik. Itu teh bari gabrug Nyipia badis budak leungit anyar pasang rok jeung ini. Cager walah mitra anya ka bujeng nenglong deui gadi heula. Apunten sumodaya kalepatan nuhun kana paratosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.